Mangga. Yang mau nangunyar silahkan. Yang mau sila oke. Mangga. Ibu-ibu kumargi mah pengawasan umum jadi tidak ada makalah ya. Tidak ada makalah jadi ibu-ibu siap dengan kapinteran anak. Barusan dari PC ibu-ibu ngegunukannya di dia. Nah, sekarang ditambah lagi. Tambah lagi insyaallah ya. Mangga orang kawitan mudah-mudahan keluar oge tariknya margi ieu mah sound sistemna luar biasa insyaallah. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya, kanikmatan nu taya hinggaana utamina kanikmatan iman sareng Islam. Kalih teh eta urang sadayana dipaparinan kasehatan dina dinten ieu tiasa ngalakonan ibadah nu sakitu seueurna. Harapan urang sadayana taya sanes mudah-mudahan naon rupi ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sateuacan ngadugikeun bahasan kahiji sejak ngahaturkeun nuhun ka panitia nu sanes mah ngaosta dinten Sabtu. Sim kuring mah dikiclekeun ka dinten Ahad. Hartosna ngeledan. Margi upami sim kuring Sabtu teu tiasa sama sekali untuk 2 tahun ini sadayana nu Sabtu di cancel. Jantan dialihkan diselap-selap karena dinten nu sanes. Alhamdulillah kalbet Ustad yang di dieu sapuk dialihkan karena dinten Ahad. Oge jamna benten sareng nu sanes tabuh 8 langkung malih mah. Kanggo ibu-ibu tidak masalah dialih-alih? Oh ibu mah sigana tabuh 2 wengi ge oke ibu-ibu mah sigana. Seperti itu. Anu salajengna oge ngahaturkeun nuhun ka Al Jihad TV yang selalu membersamai Bunji ya. Para mujahid anu luar biasa di mana diudag-udag we Bunji teh nya kamari cenah di mana di Asopia Blenyeng ka Al Ihsan rumah sakit Al Ihsan tos dikawitan deui ngaos teh seueur nu sumping ayeuna ka dieu ti dieu duka ka mana deui tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan sadayana imbas kana pahala-pahalana anu tiasa menggerus dosa-dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anu bade didugikeun dina danget ayana satu ayat pendek saja yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat kasabaraha? Katilu. Mengpeung deet jadi tiasa katilu nya. Sanes katiga mah halodo katiga. Yantan surat anu katilu ayatna katilu puluh hiji ibu parantos teu birek deui urang bahas ayeuna kumaha eusi atanepi kandungan tina ayat eta. Anu unggalna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Apa sakitu henteu? Teu jotileng we ibu jotileng. Anu henteu apa dibuka aja itunya. HP-nya ya biar nanti dari kata ke katanya tuh nyambung. Anu aya aplikasina mangga dibuka Al-Qur'an surat Ali Imran surat katilu ayat ka 31. Teu oleh sim kuring ngemutan nya surat Al Imran itu seueur nu nyebat Al Imran padahal Ali Imran. Tapi salangkung masuk kitu kadang teh Al Imran padahal Ali Imran ya. Kulawarga Imran eta teh surat kulawarga Imran. Didinya Allah Subhanahu wa taala ngawitan dina ayatna teh ku kecap qul. Kalersan ibu-ibu mah resep tekan kul-kulan teh. Resep keneh teh? Resep. Qul. Begitu banyak kata-kata qul di dalam ayat Al-Qur'an. Nah eta teh nah bet kitu. Margi eta teh Allah Subhanahu wa taala nuju miwarang kasaha ka rasulna. Taya sanes nyaeta ka Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marentahkeun naon? Piwarang nyarios, jantan Nabi Muhammad teh Rasulullah teh dipiwarang nyarios ku Allah itu. Kenapa dipiwarang nyarios? Apan Rasul teh utusan. Margi naon rupi anu dugi ti Allah Subhanahu wa taala kedah didugikeun deui ka umatna. Maka kecap teh beureuyeuk qul deui.
Kahiji eta, kaduana Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka maparin redaksina. Redaksi nu kedah didugikeun ku Rasulullah ka umatna teh naon bilih lepat. Dalam artian margi Rasulullah mah ibu-ibu sadayana tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan berarti bodoh tapi pinter sapinter-pinterna yantan ku Allah didugikeun tah sing regep nu mawi Rasul mah upami tos aya ka saurang ti Jibril teh mung sakali ibu jawab plek jawab we kitu tara hilap deui. Ari ibu kitu henteu. Tuh ibu mah henteu. Cenah nyunah. Jantan ari ibu-ibu mah ning aya dua teh nu kahiji aya ngolotok, tah Rasul mah ngolotok. Ngolotok teh naon mun tos didugikeun ku Jibril teh pawen teu pinah-pinah deui. Anu hiji deui mah ibu-ibu naon molotok nu hiji deui mah. Jantan ibu teh kalebet nu ngolotok atan pinu molotok. Ibu-ibu teu kitu oge nya ibu apal doa-doa seueur, apal ayat-ayat seueur alhamdulillah. Cuman kita itu mungkin ibu-ibu mastata'tum we. Da Rasul oge fattaqullaha mastata'tum. Sok bade takwa maka Allah. Mastata'tum samampuna we. Jantan ibu-ibu tong alit mana upami teu apa sapertos Rasulullah, upami teu apa sapertos marurang kalih urang sadaya. Margi dina usia urang sapertos kieu mah sanes nu ditandonkeun apalna tapi ngartina. Ngarti teh kumaha nyata ngarti nu diterangkeun teh naon dukeun katembus kana amal sade dinten tah ibu bisa merubah diri ke arah yang lebih baik baik itu di ucapan atau perilaku maka itu artinya berhasil pangaosanana naon margina tos menembus amalan lebih baik dari amalan kita yang dulu-dulu insyaallah. Mangatos kitu teh bukul cenah pok caritakeun ku anjeun Muhammad kitu. Naon nu kedah dicaritakeun ka umat teh cenah il kuntum tuhibbunallaha. Lamun seug aranjeun cinta ka Allah lamun seug. Lamun seug itu baru hayalan, baru harapan. Didugikeun deui ka urang sadayana teh ternyata mun urang ditaros ari urang cinta teu ka Allah waleranana teh cinta. Ya, pangna ibu ena ngurunyung ka dieu tah grup bringka geuning eta teh. Bringka teh bringka ditu, bringka dieu ibu-ibu teh nya. Tadi ka mana bringka PC tadi teh terus ena bringka Masjid An-Nur. Jadi bringka ditu, bringka dieu. Masya Allah ibu-ibu, simkuring ngaevaluasi begitu banyak majlis talim sekarang ini ibu-ibu di pelosok-pelosok samarukna upami Ustad Ela ngaos ka Garut teh celek ka Garut eta bukan beberapa titik. Di Garut aya nu menempuh 3 jam perjalanan, aya nu menempuh 4 jam perjalanan. Upami ka Majalengka kitu, upami ka Depok kitu, upami ka Bogor kitu. Yantan pelosok-pelosok teh ibu tos seueur pangaosanana teh. Bingah dina satu sisi, tapi sisi lain pangaosan berjubel di mana-mana, tapi kadorakaan ge kitu ibu-ibu kalah kanyeueuran kadorakaan teh. Sakapeung masuk aneh nah pangaosan di mana-mana tapi jalma beuki daroraka. Tapi upami orang ningali kana hadis Rasul dan memang kitu di akhir zaman mah. Jalmi teh bakal kararacau, dunya bakal kacau. Margi menjelang kiamat mah kitu heula dina hadis-hadis teh. Jalmi teh ngararacau heula. Bahkan umat Islam ge geus teu wawuh deui kana ajaran Islamna gitu kan. Awal Islam itu asing, maka pada akhir zaman pun menjadi asing kembali. Karena orang sok ngaevaluasi, aya nu jinah, saha nu jinah teh umat Islam. Nu mabok, saha nu mabok teh umat Islam. Saha eta teh umat Islam. Jadi ku urang diemutan cacakan, pangaosan teras di mana-mana, tapi yang disebut zaman itu seperti itulah. Berarti ibu-ibu waktu simkuring ngaos di Al Ihsan mah judulna teh melawan tantangan akhir zaman. Melawan tantangan akhir zaman. Jadi nu kitu teh ku urang mah kedah dilawan wayahna. Mun batur jinah urang mah nebihan pisan. Lamun batur alim salat urang mah nikreh ngeureuyeun. Mun batur alim zakat urang mah tetap janten berada di satu sisi yang berbeda. Jalma-jalma hoyong ngudag neraka, urang mah hoyong ngudag surga. Sok pakuat-kuat dan kita harus menjadi pemenangnya. Bahkan orang sadayana perang sareng setan harus menjadi pemenang. Ibu-ibu naon margina dasar Allah ge tong dituturkeun setan. Pan sababaraha kali dina ayat Al-Qur'an teh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Umat eta cenah setan tong dituturkeun sabab setan teh eta musuh anu nyata nya. Maka tadi Rasul bejakeun ka umat anjeun tah
In kuntum tuhibbunallah. Lamun segaran jen cinta ke Allah tuh ibu-ibu. Tadi kan namanya satu penawaran. Aya jalan. Naon solusina teh nyata fattabi'uni gitu. Nya prak tuturkeun kaula. Kaula teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalan ibu-ibu mika cinta ka Allah teh tah eta teh ku cara nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasul bat dituturkan apa Rasul teh utusan Allah. Naon rupi anu aya dina Al-Qur'an teh didugikeun deui ku Rasulullah teh Bu. Dina zaman harita mah ka para sahabat, ti para sahabat ka tabiin, ka tabiut tabiin dan seterusnya. Dugi ka urang ayeuna alhamdulillah Al-Qur'an aya keneh. Seueur keneh geus dikembangkan dengan berbagai tulisan, dengan berbagai tarjamah. Hartosna supados umat Islam nu aya di mana wae di alam dunya ieu teh ngartos kana eusining Al-Qur'an. Ta urang sadayana nikreh ngeureuyeuh ayeuna nuju nuturkeun Rasul mohon. Urang ayeuna sumping di majelis taklim seperti ieu teh pan eta teh kasauran Rasulullah. Ari hadis anu tos ngetop pisan mah nyaeta nu bade milari ilmu teh nyuk curug jalan. An jalan lagi meni indah kan mah eta anu naik kitu Bu. Nu teu naik teras kamudun. Bu Ella ngajago ada urang Cibiuk mah tukang kitu tapi di namanya mah dicobian ngahegak namanya sakedep. Masya Allah naik mung urang mah da naik yang gaduh ganjaran maka nu diucapkeun teh naon ibu-ibu Allahu akbar la ilaha illallah lungsur ka handap subhanallah gitu hoyong dikersakeun sareng dikir we naon teh margi ku cara dikir eta setan itu akan menjauh setan itu akan reuas ibu-ibu sadaya mun ningali urang sapertos kitu nya tawangsul dekano tadi ibu-ibu sok tuturkeun Rasulullah alhamdulillah. Keberadaan Rasulullah diutus na ka alam dunya teh meni penting pisan, meni manfaat pisan naon margina. Da geuning dina Al-Qur'an mah mun parentah salat teh lempeng we aqimus shalah gitu. Prak adegeun salat ku aranjeun. Mun seug teu aya hadis-hadis Rasulullah, mun seug teu diterangkeun ku Rasul urang moal tiasa salat dugi kadanget ayeuna oge. Makanya mun aya jalmi teu nganggap ka Rasulullah eta teh kacida pisan dosana, kacida pisan dorakana. Naon margina Rasul itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ibu enak apa ning salat teh? Tingawitanana dibuka ku takbir, ditutup ku salam. Ti mana teteh? Ti Rasulullah. Da dina Quran malempeng we prak aranjeun geura ngalaksanakeun salat. Wa atuz zakat, sok geura kaluarkeun zakat. Ibu-ibu, bade infakna bade naonna aturan-aturannya itu aya dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sok tuturkeun. Lamun seug cinta cenah ka Allah, tuturkeun kaula saur Rasul teh. Ibu-ibu cinta Allah nah bet kedah dipilari. Margi ibu upami orang cinta ka Allah, Allah bakal membalas cintanya kita. Tidak akan bertepuk sebelah tangan. Orang teh mun mencintai Allah teh, maka orang bakal dibalas. Ari orang mencinta ka manusia mah aya nih anu bertepuk sebelah tangan. Sakit tidak itu Bu? Sakitnya tuh di sini ya punya kalau mencintai bertepuk sebelah tangan. Tah memang ti awana Allah teh tos mencinta urang sih. Urang sadana teu aya anu nyuhunkeun hoyong diciptakeun teu aya sadana oge. Tapi Allah bermurah hati, tiba-tiba menciptakan kita semua ke alam dunia ieu teh. Bari manusia mah diciptakeun teh dina kaayaan anu punyul dibanding sareng makhluk-makhluk anu sanesna. Tina dadegan ponnya kitu. Teras dipaparin kecerdasan, dipaparin akal pikiran, sehingga manusia mah hirup di alam dunia teh nanaon ge kedah dipikiran heula. Bade tuang kedah dipikir, ieu tuang teh mun dihuapkeun teh Allah teh nyaah atan nepi benci dipikiran ku manusia mah. Maka manusia ku Allah disampurnakeun bi quwwatin aqilatin, ku kakuatan akal. Akal nu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana teh nu mayyizu bihal haqqo minal batili. Tiasa ngabentenkeun mana nu sae mana nu teu sae ku ayana akal teh. Ibu-ibu enak salerna tiasa jalan-jalan ka mana we tuh bade ka pasar bade ka mana jalan-jalan mah. Tapi ibu mah milih ka dieu lengkah teh karena ieu langkung sae tibatan jalan-jalan tuh nya. Tah naon margina eta ku ayana akal teh ya. Itu. Maka orang diciptakan ku Allah ibu-ibu fi ahsani taqwim dina dadeg pangadeg anu panghade-hadena. Yanten ibu-ibu dibandingkan sareng makhluk Allah nu mamana ge pangtegepna teh nyaeta manusia, panggeulisna pangkasepna gitu contohna. Tah manusia diciptakan ku Allah teh henteu cul we tos diciptakeun teh. Tapi ibu-ibu naon rupi nu dibutuhkeun ku manusia teh malah tos digelar ti awana pisan. Manusia ibu-ibu rek kumaha hirup mun Allah teu masian tuang.
Manusa rek kumaha hirup lamun Allah teu masihan ngaleueut sandangna, panganna, tempatna dan seterusnya ku Allah tos dijagrageun ti awal mula. Makanya ibu-ibu dina hal penciptaan mah manusia teh dipengkerkeun diciptakeunana teh. Nu kahiji mah nu diciptakeun teh taneuh nya bonya dina hadis Muslim teh geuning. Hadis Muslim ibu-ibu teras sahabatna namina Abu Hurairah. Ternyata eta teh Allah teh parantos berancang sedemikian rupa untuk kenyamanan manusia hidup. Eta teh bukti tina rasa cintana Allah. Numawi Allah tidak tanggung kalau menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman, Maha Ulas, Ar-Rahim, hartosna Maha Asih. Ya bonya aya sabaraha teh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dina Al-Qur'an teh pan aya wae bismillah teh. Sabar hiji tos dietang teh acan. Atos dietang bismillah dina Al-Qur'an aya sabar hiji. Teu acan keneh ngetang teh aya eta receh haban we dietang receh dietang beuki lila beuki eueuh si receh teh nya nya sok atuh sakali mah dietang bismillah teh sabar hiji cenah dalam teuing ustadnya bisi lami teuing mah atuh nya diwartosan deui mah padahal teh tos beberapa kali diwartosan teh pokona mah judul surat teh aya 114 dina awal surat teh sok nganggo bismillah katakan we bahwa bismillah teh aya sabaraha 113 114 katakanlah nya tapi pas dibuka-buka dina surat At-Taubah mah teu aya bismillah berarti 114 canak hiji jantan 113 ku ibu tahaban we dibukaan ai gorehel teh dina surat An-Naml aya deui bismillah dina ayat ka-30 hiji ya bismillah deui disarengkeun ku ibu teh kanu tadi deui janten 113 tamih hiji sabaraha 114 kembali jumlahna teh seolah-olah mewakili surat yang ada tah sakitu seueurna teh bismillah teh sabaraha kali sabar hiji 114 kemon Bu Ela ngaos deui ka dieu tong poho deui eta teh nya da capek nerangkeun teh nah margina kedah apal ibu sadaya cirina umat Islam sok kamula manti Al-Qur'an berarti paling tidak aya sakitunya anu jantan katajina urang dibulak-balik seperti itu kenapa seolah-olah nerangkeun ka urang sadaya saha Allah teh Ar-Rahman saha Allah teh Ar-Rahim jantan kanyaah kacinta kaasih aya dina lingkup eta saleresna mah nya dibagi dua ku Allah teh yeuh kacinta di dunya yeuh kacinta di akhirat maka Ar-Rahman mah nyaeta kacinta Allah nu dipasihkeun di alam dunya saha teh nu dipasihan teh sadayana teh nu kalangkung rek manusana rek malaikatna jin setan sadana kabagian kalebet ka sasatoan eta teh ibu bagian tina Ar-Rahman numawi Ar-Rahman mah sok disebat-sebat dina tafsir teh nyaeta kanyaah Allah kacinta Allah, rahmat Allah nu dipasihkeun ka alam dunya sadayana jumlahna sakedik pisan mung 1% ibu-ibu sadana nu dipasihkeun teh uluh eta teh 1% saur Allah mah ternyata cek urang seueur pisan da geuning buktosna dugi kadangat ayeuna ibu-ibu teu tiasa ngetang urang sabaraha tos dipasihan nikmat ku Allah teu kaetang pada eta teh bagian tina 1%. Ya, pamit tina 100 dicanak 1% ngantun 88%. Maka nu 88% ku Allah engke dipasikeunana di akhirat. Eta teh ngemutan ka urang yen dunya teh bukan satu-satunya alam yang disinggahi oleh manusia, tapi aya alam nu terakhir namina alam akhirat. Namawi ku Allah ditantang. Percaya teu kana alam akhirat da dugi kadanget aya ge aya nu teu percaya teu yen manusia geus maot dihudangkeun deui sampai detik ini geus maot mah maot we kitu cenah cek pemikiran mereka padahal Allah ngajelasun dina Al-Qur'an seueur pisan yen manusia teh tos maot teh bakal dihirupkeun deui jalma nu hirup di akhirat engke aya anu panggih aya nu henteu kana 88 teh anu lebet ka sawarga mah pasti bakal penak berarti rahmat atanepi ka cinta ka deudeuh ka asih Allah nu aya di alam akhirat nyata di sawarga jumlahna 88%. Masya Allah. Jantan mun dibandingkan sang di dunya sakitu. Nu mawi mun bade cinta kana dunya sekadarnya saja. Karena dunia itu sebentar. Dunia itu kecil, dunia itu sedikit tapi akhirat itu moal aya tungtungna. Nu mawi basa urang ngaos Al-Qur'an teh anggar dipengkerna teh ayeuna khalidina fiha. Maranehna langgeng di dinya. Tah awal mula yen Allah nyiptakeun urang teh pinuh ku rasa cinta. Nu mawi diciptakeun nu kahiji dinten Sabtu. Innallaha khalaqat turbata yaumas sabti. Saestuna Allah ngadamel taneuh teh dina dinten Sabtu.
Ayeuna dinten naon dia? Ahad, tong nyebat minggu Ahad, nyebutnya Ahad, ya urang mah bedana eta. Kamari dinten Sabtu ta, di damelna teh dinten Sabtu ti awal mula Allah nyiptakeun. Tos kitu Ahad, Ahad diciptakeun naon? Wa khalaqal jabala yaumal ahadi. Lajeng nyiptakeun gunung dina dinten Ahad. Kalarasan ieu masjid teh lokasina teh aya di Gunung Pipisan. Pan eta teh kasohor pisan. Gunung Pipisan naik turun geuning sapertos kitu. Oh ieu teh diciptakeun ku Allah mohon dina hadis teh kitu. Dinten Sabtu nyiptakeun taneuh, dinten Ahad nyiptakeun gunung, teras Senin nyiptakeunana naon wa khalaqas syajaro. Allah nyiptakeun tatangkalan dina dinten Senin tuh. Seueur tatangkalan di dieu seueur tuh di sabeudareun urang. Nu jangkungna nu pendekna, daun-daunna nu lebar, daun-daunna nu alit ku Allah, nu ngaramat mah nu naon di Allah diciptakeun seperti itu sampai kita tidak bisa menyebut ada berapa tanaman yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Tak buka cinta Allah teh jika kitu. Tos Senin diciptakeun tah Senin mah ka Salasa rada aneh Salasa mah. Naon eta teh nu diciptakeun teh kabingung ibu-ibu. Wa khalaqal makruha yauma tsulatsa'i. Jeung Allah nyiptakeun kabingung dina dinten Salasa. Allah, ibu sok bingung tara? Oh sok ari ayeuna baringung teu ayeuna. Tong sok loba pikiran baju can naon-naon oge tuh nya. Tadi urusan yang oge tong akan dipikiran, da mengalir we apa adanya. Ari ibu mun urang teu gaduh baju lebaran jadi. Idul Fitri jadi tong di pikiran ayeuna heg muruku sunu eta teh nu teu lucu teh eta. Terus sinir sampir ka budakna teh Ujang, lainnya batur mah geus marili baju urang we nu acan teh Ujang, eta teh aya carogena di dinya nyiniran eta teh kitu teh nya beunnya. Ibu-ibu jangan dibiasakan seperti itu nya. Sok fokusna teh kana ibadahna. Janten lamun urang aya kabingung di alam dunia teh tah kusim geuring diwartoskeun tadi hadisna oh pantesan ya kita pernah bingung, pernah sedih, pernah keung. Itu teh bagian dari yang diciptakan oleh Allah. Mun manusia ke kedah senang terus atuh ke moal bisa ngabanding-banding. Ibadah dina nuju sedih kudu kumaha, ibadah nuju senang kudu kumaha, maka diciptakeun kasusah teh dinten Salasa. Kade ulah ka mana-mana, Ujang paingan sia maneh teh sangsaranya gitunya. Nah udah maneh masih dilahirkeun teh dinten Salasa jadi miskin maneh mah teh keng kitu. Nah makanya nyahuanan. Sanes ieu mah keur ngadongengkeun baheula tong dikait-kaitkeun ka ayeuna eta mah nya. Tuh Salasa teh kasusahnya. Jigana ti antara anu 7 nu pangingetna Salasa jigana mah. Ibu-ibu sadayana nya tuh. Ibu-ibu sadayana teras dinten Kemis, naon nu diciptakeun teh? Oh Rebo nya Rebo. Eta teh ibu ngetes, ibu teh ngadangu henteu. Ibu-ibu sadayana dinten Rebo mah diciptakeun teh cahaya, pas dengan judul masjid ini An-Nur cahayanya. Cahaya diciptakeun ku Allah, mohon atuh mun Allah teu nyiptakeun cahaya atuh moal caang beurang teh. Wengi osok caang osok ku bulan, aya bentang-bentang. Pada akhirnya manusia menciptakan cahaya-cahaya juga. Ibu-ibu sadananya teras Kemis, tain matos Kemis. Naon Kemis mah sasatoan. Diciptakan ku Allah diciptakan. Tina naon aya diciptakeunana sasatoan? Tina cai nya. Ibu teh kedah apa opat nama ibu nu apa teh kan 3 biasa nama. Malaikat diciptakeun tina cahaya, manusia diciptakeun tina taneuh. Taneuh naon eta teh? Taneuh naon? Taneuh likat. Nya atau berarti dulur jeung kenteng teh tetenya. Pami Nabi Adam nama leres diciptakeun tina taneuh liket yang berwarna hitam kering. Atau ada yang menyebutkan dari lumpur hitam yang kering aya. Ai urang mah tos kadienakeun diciptakeunna tina saripati taneuh nya eta teh urang teh. Terus ibu-ibu jin diciptakeun tina api seuneu tah nu hiji deui tambihan ku ibu ta asa satoan diciptakeunana tina cai. Janten Allah seperti itu nya kawasana teh. Ku urang mah teu kapikir sato nu mana nu diciptakeun tina cai teh sadayana. Anu berjalan dengan 2 kakinya aya geuning, berjalan dengan 4 kaki aya, berjalan dengan perutnya aya, anu hiber ibu dengan jangjangna aya. Aya oge nu hirup dina cai sadaya sasatoan diciptakeun tina cai, masyaallah. Nah, mong diciptakeun teh dinten naon? Dinten Kemis. Terakhir nu diciptakeun teh dinten Jumaah manusia ibu sadana. Maka diciptakeun Adam itu dina dinten Jumaah dina wanci sabada asar.
Sabada asar diciptakeun bleg lengkap lah ciptaan Allah itu. Tapi upami aya nu naroseuna manusia dikapengkerkeun diciptakeunana. Engko manusia teh tadi panghebatna atuh nu kahiji kedahna mah diciptakeunana. Justru karena manusia ku Allah dipunyulkeun, maka Allah ibu-ibu nyiptakeun heula kabutuh manusia. Naon kabutuh manusia teh hirup naluhureun taneuh. Mun urang teh dibere taneuh hirup rek di mana cobi? Nabi Adam diciptakeun aya taneuhna can aya bade ka mana atuh? Tuh. Makana amparkeun taneuhna. Nya beunnya tadi gunung dan seterusnya dan seterusnya. Tah eta teh nu disebut Ar-Rahmannya Allah teh eta. Ya, ngamawi Allah kagungan kacinta, ibu-ibu tah, ayeuna timbul ka urang ya emutan. Ari eta kacinta Allah rek dibales moal piraku Allah mencintai kita urang hare-hare hirup. Maka ibu-ibu sadar cara mencintai kita Allah mencintai kita kepada Allah yaitu tadi fattabi'uni sok tuturkeun atuh kaula saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sapertos ayeuna di kudung di jilbab sapertos kieu naon ieu teh nuturkeun Rasulullah. Apan istri-istri Nabi oge kieu nganggo acukeunna teh. Teras ibu-ibu sadayana di mana wae istri-istri Nabi tugasna naon wae semuanya dijelaskan itu untuk naon? Untuk memotivasi. Tah nuturkeun Rasul teh moal salah, nuturkeun Rasul teh moal cilaka, justru nuturkeun Rasul teh bakal salamet dunya rawuh akhirat. Ya bener? Maka ku Allah diabadikeun dina ayatna tos apa teh ibu-ibu ge. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tah apa pisan tungtung. Matak ngahaja aku simkuring mah sesakeun we saeutik tungtungna. Sabab mun teu mimitina sok hararese ibu-ibu mah kitu. Benten sareng sambung lagu. Mun sambung lagu mah babari we eta teh nuturkeun teh. Mun sambung ayat sok hararese. Garanya ya sambung lagu ya. Ikhlas, ridho. Tuh nya mun kana lagu mah bisa wae aneh. Jol kompak sadayana tuh. Nah tadi ibu sadayana uswatun hasanah ternyata. Rasul diciptakan ku Allah teh contoh yang baik. Maka singsana nuturkeun Rasul dari ucapannya, sikapnya, perilakunya. Mun Rasul milari harta kumaha, mun Rasul berhubungan dengan sahabat bagaimana. Kalau Rasul berhubungan dengan istrinya bagaimana, semuanya ada ibu-ibu dina contoh Rasul teh. Maka lamun aya jalma teu percaya ka Rasul eta teh ibu-ibu sana kufur disebatna, eta teh cilaka. Aya kelompok nu disebat naon inkar sunnah. Ingkar karena sunnah tidak perlu ada sunnah cenah. Tos cekap cenah. Naon Al-Qur'an oge henteu teu cekap. Makanya ku Allah direndengkeun, maka digambarkeun dalam ucapan 2 kalimat syahadat. Emot keneh kana 2 kalimat syahadat. Kada bisi poho deui nya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anger nu disebat teh 2 di mana disebut Allah, Rasul ge disebut. Itu artinya tidak boleh dipisahkan. Al-Qur'an memang firman Allah. Pang saena pang bener-benerna caritaannya eta caritaan Allah, berarti Al-Qur'an tapi Al-Qur'an butuh penjelasan. Maka dihadirkanlah Rasulullah, maka dijelaskan semua itu, nya. Janten kanya Allah nyiptakeun urang sareng sanes kanten tadi anu diperyogikan ku urang teh balaslah dengan kacinta urang kunaon ku cara nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah maka ibu sadayana tos kitu aya we ari Allah engke kumaha lamun urang geus males kacintana. Jadi kahiji ti Allah kacinta teh ka urang. Ku urang dibalikeun ka Allah kacinta teh. Allah teh ngabalikeun deui ka urang kacintana teh. Itu kan Allah mah seperti itu. Mun urang mere saeutik Allah mengabalasna tanpa batas. Leres kitu ibu. Sarta Allah pamerena teu liren dugi ka dangat ayeuna. Dugi ka urang teu mampu ngetang kanikmatan nu tadinya, maka ibu-ibu kanyaah urang ka Allah, kacinta urang ka Allah teh ku Allah dibagikeun deui. Maka aya kecap yuhibbukumullahu. Tadi teh. Lamun sagaran yen cenah cinta ka Allah, sok tuturkeun Rasulullah. Mun Rasul tos dituturkeun yuhibbukumullahu, Allah teh bakal mencintai aranjeun sadaya. Tuh balik deui ka cintana teh. Cing bade tumaros ka sadayana ibu peryogi palai dipika cinta ku Allah. Untuk dipika cinta nu kadua kalina dan nu kahiji mah tadi tos diterangkeun. Ieu mah pika cinta tina karena kita mencintai Allah. Aya imbasna aya ibu sadayana. Aduh kacinta Allah teh ageng pisan. Maka digambarkeun dina hadis ibu-ibu panjang hadis Bukhari eta teh. Mung diantawisna teh kieu, kasaha Allah rek mere kacintana yang berikut ini. Tadi mah atosnya dibahas kacinta nu tadi mah penciptaan. Tah kacinta berikutna mana? Nyaeta ka jalma anu deukeut ka Allah.
Nu deket ka Allah, orang ngemut deui kayak ai deket ka Allah teh kumaha? Karena Allah mah wujudna teu katinggal. Ibu tika pungkur dikeun ka ayeuna urang teu acan tepang sareng Allah. Moal diwidian ku Allah, urang ningali Allah di alam dunia ieu mah justru tantanganna di dinya. Cinta tidak sama Allah. Bisa tidak mencintai Allah padahal kita tidak pernah ketemu. Upami orang cinta ka manusia katingali rupina, di mana bumina. Kumaha carana babari, ibu-ibu sadana sasalaman tanda kacinta orang. Uluk salam assalamualaikum tanda kacinta orang. Teras ibu-ibu cipika cipiki, ibu-ibu jeung ibu-ibu ulah ibu-ibu jeung bapak-bapak teu meunang. Ibu-ibu jeung ibu-ibu cipika cipiki. Tawis kacintana. Bade mulih pelukan deui saling mengucapkan salam pan kitu ari mendekati manusia mah. Ari mendekati Allah kumaha atuh carana da Allah mah teu katingali. Maka mulailah dengan menyebut namanya. Nu disebat naon menyebut namanya teh dikir nu tadi teh ya. Nuju naik ibu-ibu mah emut ka Allah sebutkeun nami Allah Allahu Akbar. Ari Allah teh Maha Agung. La ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah. Ibu-ibu ngemutan ka diri urang yen urang hirup teh eta teh kusa ku Allah. Bisa hirup, bisa beunghar, bisa pintar, ibu-ibu ku Allah sadayana. Maka ketika disebut Allah teh mani ibu-ibu sana peduli banget, meni cinta banget. Ieu hambaku terus menyebut-nyebut. Nah diparentah hari menyebut Allah diparentah. Ayatna pondok bisana surat Al-Baqarah cing nu kumaha bu ayatna teh. Urang teh diperang eling, diperang emut, diperang nyebut ka Allah teh. Engke Allah bakal emut, bakal nyebut deui. Kumaha ayatna teh? Tuh ya, jola lunguh we mun dipirang nyebat ayat. Tapi montos dikawitan sok nuturkeun. Saur Allah teh kieu. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala. Tuh tungtungna bari jeung saeutik dinya. Ibu-ibu, ayatna ponok pisan. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Oh, geningan menyebut nami Allah teh, eling ka Allah teh eta teh ibadah. Jadi bahasa ibu nyebatkeun Allahu Akbar sakali we pirage ibadah. Ibu-ibu maka dikir itu kedah dihirupkeun di bumi orang masing-masing. Ibu-ibu hirupkeun eta teh dikir teh. Ada dengan menyebut seperti tadi. Noh jadi mah teu nyebutna naon tapi ieu pikiran keur ka Allah we. Keur ngahisab diri sendiri ya Allah betapa banyak dosa abdi ka salira teh. Hapunten diri abdi tapi teu diucapkeun dina hate sami eta oge dikir. Apalagi dengan baca Qur'annya, apalagi dengan sholatnya ibu-ibu. Maka sok disebat-sebat lah tajalu buyutakum maqabiro. Imah-imah ranjen tong sepi jika kuburan. Tuh bu, ibu tara sepi di bumi. Naon wae eta teh nu? Naon wae eta teh? Kaheula sepi teh. Menek kompak. Ibu tara sepi di bumi tara. Oh naon? Abdi mah enjing-enjing nyetel darso. Oh enjing-enjing geus nyetel darso. Eta tuh udah terkenang ku naon cenanya ku lagu-laguna siang-siang naon apalagi ayeuna sok bu stasiun televisi meni balatak eta dina TV urang Gusti puluh-puluh eta nyebutnya hoyong nyetel anu barang dahar wae aya geuning ibu sok ningali barang dahar judulna eta huapna sageungna nahaun ya Allah ibu sadana bari nyebatkeun Gusti cenah geuning aya belewok seperti itu. Geus bosen nonton nu balang dahar, nonton anu ngagara reyot cara rogeda, aya teh? Aya. Ibu sadayana kade. Mun di bumi ibu kikituan we ngadekul mana dikirnya kade beda deui. Suara televisi, suara kaset, suara naon-naon ibu beda dengan suara murotal ketika ibu digemakan di rumah ibu. Murotal ibu-ibu. Sok awasan Al-Quran sanu ngawasan duka tapi ibu nyetel eta nuju beberes nyetel eta ibu nuju nanon nyetel eta surah Allah teh hebat-hebat ya hamba kaula naon margina geuning kitu dina Qur'anna mun Al-Quran dibacakeun cicing regepkeun ceneta naon supados Allah mikanya ka aranjeun sadaya tah maksudna teh bu ulah disepikeun teh meuni teu aya zikir di dalam rumah itu cing robakeun eta teh karana naon ibu-ibu eta aya geuning terasna tina hadis nu tadi teh la taj'alu buyutakum maqabiro. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu itu sepi seperti kuburan. Teras ditambihan kadituna fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Tuh dina hadis eta mah kitu.
Nah hapangna kudu diramekeun teh ku bacaan Al-Qur'an sabab setan cenah ibu sok lari pontang panting. Jadi rek lebet ka bumi urang teh teu cios mangpret ka ditu lumpat sieun ibu-ibu soak. Naon margina margi di bumi urang nuju dibacakeun surat Al-Baqarah masyaallah. Itu ibu padil surat Al-Baqarah hadisna eta. Janten mun ibu maca surat Al-Baqarah apa henteu teh sadayana 286 ayat apa? Apa henteu? Oh henteu sakumaha atuh? Nan Ustaz Ella menit cenah. Abdi mah apan. Abdi mah apan maca surat Al-Baqarah dina salat abdi mah eta teh uluh leres ibu mohon. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Har. Sakit tuh gini. Ibu disebat surat Al-Baqarah itu teh aya keterangan harus sempurna dibacanya tidak. Jadi ibu ambil bagian yang ibu bisa. Pan anu bab saum atas di luar kepala. Sok geura bab saum di luar kepala surat Al-Baqarah 183. Siap sadayana. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh kompak eta mah tos lineuk nu eta mah sudah jinak sadananya. Tah ibu kumargi tadi dibacakan surat Al-Baqarah teh dijelasan dina ayat dina hadisna teh kedah sempurna gitu karena Rasul itu ibu-ibu bijak banget. Kalau dituntut kedah 280 genep apa bingung kan ka urang-urang mah. Bagian nu mana nu ibu tiasa sok atuh. Anu lineuk nama biasa namanya ti ayat kahiji dugi ka 30 lineuk eta mah nu kitu sok mangga. Naon margina oh geuning ngusir setan teh kitu carana teh. Ngusir iblis teh kitu carana teh ibu-ibu eta teh namanya surat Al-Baqarah belum Al-Qur'an sadayana nyabunya seperti itu. Bahkan aya anu dipunyulkeun dina surat Al-Baqarah teh nyaeta 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kararasan apal eta mah kan 2 ayat terakhir mah. Dugi kan ke disebatkeun dina hadisna teh Bu Rasulullah mah diberi nuraini. Nuraini teh 2 cahaya Rasul mah. Naon 2 cahaya teh 1 surat Al-Fatihah 2 ayat surat Al-Baqarah disebutna teh nuraini 2 cahaya. Naon margina surat Al-Fatihah teu aya dina kitab Taurat. Dina kitab Zabur tidak ada, dina kitab Injil tidak ada. Yang ada surat Al-Fatihah aya dina Al-Qur'an. Kitu mun dijelaskeun secara sepintas mah. Tambihan we ku 2 ayat terakhir. Ternyata eta mah Bu mending menggembirakan pisan. Sing sajalma nu maca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah maka manehna bakal menang ganjaran sebesar ganjaran salat tahajud. Masyaallah. Kabitan teh? Tuh sok baca eta. Di mana salat asar baca eta, salat lohor baca eta. Tong kulhu wae da geus mineng kulhu mah. Tanu eta dibacakeun ayeuna mah kaleresan apa nya bonya? Tuh. Tah ibu mung kade ulah lepat ngahartoskeun. Oh kitu sadela berarti abdi mah sip yes abdi mah rek eureun mah tahajud mah ganti ku eta sanes kitu maksudna mah. Beda deui eta mah nya. Kautamaan salat tahajud ini banyak sekali tuh kautamaanna teh. Ieu mah kautamaan maca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ganjaranana ageng sapertos ganjaran salat tahajud. Berarti ibu malam-malam dapat pahalanya dari salat tahajudnya, siang dapat pahalanya dari maca 2 ayat terakhir. Siap bade kitu? Tos apa gitu? Nun nyawios. Teu apa baca we apan aya Qur'ana nya bonya. Ieu teh macana teh teu kedah dina salat. Maca di mana we? Ibu maca dina HP misalnya. Ibu maca dina ayat Al-Qur'an dibaca we ku ibu teh 2 ayat terakhir teh tah ibu serta merta mendapat pahala sebesar pahala salat tahajud masyaallah. Jadi penawaran-penawaran ti Allah sang ti Rasul teh begitu indah, begitu banyak. Makanya orang ulah caliweura sok papai hiji-hiji kitu tah nu dimaksud teh.
Tak kitu nyabonya diantawisna. Jadi sok cenah hirupkeun bumi urang ku dikir ku naon dan seterusnya ame setan teh rek lebet ka urang teh rumegag teu sangem. Naon sababna suami yang ahli berdikir, istri yang ahli berdikir, anak-anaknya, putra-putrinya atau sampai pembantu rumah tangganya pun ahli berdikir karena kaasuh dina setiap saat. Maka insya Allah di bumi ibu-ibu bakal sepi ku setan, bakal rame ku malaikat. Amin ya rabbal alamin. Tah ibu-ibu sadayana tadi wangsul deui. Carana Allah mencintai ka urang dina hadis nu ieu mah ibu-ibu nyaeta jalmi anu mendekat cenah ka Allah. Mendekatna teh sapertos kumaha? Yaitu ku cara ngalaksanakeun naon ibu-ibu? Karena kewajiban ti Allah sareng ti Rasul ku ibu dilaksanakeun maka ibu ngalaksanakeun kewajiban teh eta teh nuju mendekati Allah Subhanahu wa taala. Urang teh asa ageng harapan ada unggal waktos ke urang teh ngalaksanakeun kewajiban contohna salat 5 waktu. Tidak berani kita meninggalkan salat 5 waktu. Naon margina? Apa wajib hukumna? Sur ibu tos apal pisan al wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ari wajib mah kenging ganjaran mun dilaksanakeun disiksa lamun ditinggalkeun. Makanya urang sieun ninggalkeun kewajiban teh nya. Tapi dabu anger we urang teh ngalaksanakeun godaan mah aya we murukana waktos ibu nuju salat teu digoda ku setan. Digoda ibu? Digoda sok kagoda tara. Har sugan teh tara. Nuju salat kagoda ku setan nya. Jadi aing ngantunkeun salatna mah teu sangem urang teu wantun, tapi salat tapi setan datang ku urang kadang disambut salat teh. Makanya bab sholat taraweh sok kok ibu pilih-pilih diimpleng. Ibu sholat teh kanggo istri mah saya di bumi sebenarnya ya. Tempat sholat ibu-ibu mah di bumi nu saya teh. Tah ari pamegat di masjid sholat teh nu saya teh. Tapi Rasulullah kalau ada ibu-ibu yang mau sholat di masjid jangan dilarang kan weh gitu. Berarti mangga ibu bade di bumi mangga, bade di masjid mangga. Ngan lamun diadukeun kebaikannya yang mana kanggo ibu-ibu mah anger di bumi. Tapi akhirnya orang berpikir lagi kayak ibu-ibu bener teh ibu saya di bumi. Ibu-ibu ayah anu sholat di bumi naon margina jengkel ngadangu imam bacaan anak kacau pan aya nu kitu. Cek simkuring tong dipaksakeun di masjid. Da anu apal mah cara maca hartina kabayangkeun tafsirna kabayangkeun jengkel ibu-ibu asa dosa ngadangukeun imam macana salah. Leres situ Bu. Mun kitu mending salat nyalira di bumi pilih kelir acak corak. Mau surat yang mana, mau ayat yang mana bisa kan pilih sendiri. Macana urang bisa ibu nerjemahkeunana bisa dina hate teh teu kedah ngagabung di masjid lamun ibu ka masjid malah jadi jengkel. Gitu kan Bu nya. Pan aya ibu mah ieu mah di Masjid Alit sim kuring teh bade ngaos mapai gang. Aya nu nuju ngimaman eta si ustad teh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu cenah emutna teh pedah ditungtung ayat dipanjangkeun we. Nada teu kudu dipanjangkeun sadayana atuh ari teu panjang mah nya teu panjang we. Ibu, tak contohna nu kitu ge aya keneh sampai hari ini nu ngimaman teh. Tah urang gabung di masjid ari ustadna kitu, ibu jengkel, ibu mal husu eta teh salat teh. Mending di bumi nya. Nu hiji deui milih di bumi, ibu sadayana di bumi we salatna teh nya. Aya we putrina nu teu angkat ka masjid dan nuju haid. Merhatoskeun we ibuna nuju salat tarawih teh. Menilami teh bunya tanu terakhir mah lami pisan sujudna teh cek budakna teh si mama edun si mama hebat salatna menilami husu pisan aya lami tilami ibu alah lami teh sieun maot kitunya aya barang dicaketan teh keur kerek eta mah ibu sadar ya Allah kumaha ya teh aya milih salat di masjid kerek kumaha atuh ieu teh nya. Jadi kaistimewaannya teh aya sih sebenarnya untungna salat di masjid iya, untungna salat di bumi iya ada sisi baiknya dua nana oge. Ari di masjid mah mun teh ge ibu nunutan moal segawat siga nu tadi dibra we ibu buset moal. Ibu-ibu naon margina kaemutan kono disagedengeun urang kan seperti itu nya. Tah mangga pilih kelir acak corak bungan ulah silih poyok we. Cek nu salat ka masjid tah si ibu eta mah tara-tara we sekali-kali acan. Buah-buah di buminya teh lebih mantap daripada ibu. Jangan menjudge kepada orang lain seperti itu.
Atau sawangsuna ibu nu sok salat di bumi cek ibu-ibu teh moyok kanu di masjid si ibu teh apaleun meureunnya keur ibu-ibu mah nu sae teh di masjid kitu loh manehna mah di masjid we ulah jeding-jeding we leung mun geulis ibunya tuh seperti itu. Jadi pilih atau di mana we nu sae nya. Tah upami ibu bade ka masjid justru anu kieu ka sim kuring teh aduh cenah puntennya usadah da abdi mah teu acan apa sadayana apalagi itu yang hukum tajwid makharijul huruf tidak tahu. Jadi kalau ada imam teh aku mah merasa dibantu cek sim kuring kalau begitu silakan gabung di masjid kalau begitu. Naon margina meureun tadi ada akhirna teh apana teh kakala kulhu teh anu tadi teh meureun balik deui ka dinya abdi mah hoyong nu rada panjang jantan dengan imam teh merasa terbantu. Oke kalau begitu gabung we di masjid. Jantan pilih-pilih we. Anu manu nu sakintenna sae kanggo ibu. Tah di masjid ustad teh panjang macana teh. Aya nu ustad-ustad nu panjang macana. Aya. Ibu kekerot di pengker teh dosa deui wae segroh adik. Kekerot geus gegejeg gitu. Ibu-ibu sadayana mending abong-abong pinter maca teh panjang-panjang teuing. Tuh. Makanya ieu mengpoe bapak-bapak di luar tah kedah bijak juga nya. Bapak-bapak nu jantan imam bijaklah jangan menyiksa ibu-ibu yang ada di belakang itu. Dan mereka itu ada yang sakit lutut, nyabonya nu nyeri tuur aya, nu nyeri walikat aya, nu nyeri mastaka aya, anu loba pisan mah nu nyeri hate aya tah oge di pangkel teh tuh nya. Jantan upami kitu kaayaanana atuh sing bijak imam teh da Rasul oge sangat bijak. Cenah geuning Rasul mah osok eta salat nganggo surat Al-Baqarah kalau beliau sedang sendiri salatnya. Panjang salatna teh, tapi upami nuju ngimaman anjeunna berpikir beribu kali. Kantos anjeunna bade maca nu panjang aya murang kali nangis di pengker teh. Maka beliau cerdas cek anjeunna pasti nu pangpayuna kagoda ku tangisan anak ini adalah ibunya. Engke bisi kagoda sadana tos putar haluan digentos ku surat anu pondok atau nepi ayat nu pondok tah kitu. Tah eta teh nya kedah imam na kedah pinter kedah cerdas sadayana kitu. Tah oge imam boleh teu cenah upami eta teh salat terus ngimamana teh diacak-acak suratna teh boleh, tina surat ieu gajeleng ka surat itu boleh? Boleh. Mangga silakan nu mana we. Ngan panginten kedah tos apal pisan imam teh. Lamun macana digajol-gajol ka mamana sementara anu dipengker teu ararapa, maka lamun imam poho rek kumaha? Ibu sadayana tuh. Sok rek kumaha lamun poho teh? Imam teh ngajentul le poho. Balikan deui, poho deui. Balikan deui, poho deui. Ai ibu teh jeung si bapak-bapak cicing we da teu apal deui teh naon anu rek dibaca teh nya. Tuh. Upami kitu kan riweuh ibu sana akhirna ngajentul we imam teh. Tah imam harus cerdas lamun tos hilap gitu tong dipaksakeun sok milare dino apa ieu mah ngajentul lami imam ngajentul makmum ngajentul celengkeung teh aya ibu-ibu di pengker usad rek dituluykeun ieu teh ibu sadar peristiwa taraweh teh murukana teu hebat siga kitu gitu. Makanya nu cerdas teh kedah sadayana imamnya cerdas makmumnya juga cerdas. Dikersakeun ibu teh salatnya ngamakmum ka ustad anu panjang bacaanana tah sikapi dengan baik cek ibu teh Gusti nuhun apan cenah cek ustad ela oge ngadangukeun imam ngadangukeun bacaan salat teh eta teh dipikanya ku Allah. Semakin lama mendengar ustad tadi macana panjang semakin banyak pahalana dari Allah kanyaahna. Mung ieu tuh urut geus gadara regdeg aduh ieu tuh urut geus gadara regdeg kekejetan kumaha geus ditikel-tikel we eta situ. Itu tidak boleh sholat motah juga gitu. Emangnya keur senam tidak boleh teteh. Sok ibu sim kuring katos ngagenggeureukeun hiji bapak-bapak. Karena sim kuring nuju tos rapat bapak-bapak sholat keur sholat teh ieu teh hek dikitu-kitu si sampean teh. Ai si bapak etan jetruk si sampean. Tos sholat langsung dipanggil ku sim kuring punten bapak punten. Tadi teh ibu tadang temar hatoskeun ngahajangan bapak teh nuju sholat naon mohon cenah ieu neng ieu nyeri tuur apa teh nah maka dijeklek-jeklek kitu dina sholat tidak boleh eta. Tidak boleh membuat gerakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Upami repot siga kitu bapak milih calik we sholatna. Oh kengeng neng kengeng kitu keng pan aya. Tah ibu ge pilih yang tadi. Kalau ibu eta si ustad teh can beres wae macana teh ibu teh geus nyeri tuur ge kue calik. Nah meuni hese-hese teuing. Ge kue calik teh kedah seueur saur ibu-ibu sadayana. Tong jengkel calik karena kita sudah tidak mampu. Emang ada kitu hadisnya aya sadana ge apa? Sholli qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala janbin. Prak anjeun salat bari nangtung mun teu bisa diuk eta teh hadisna.
Mong ditamihan mun teu bisa diuk ngagoler, tapi di masjid mah tong atuh ngagoler teuing da ruas pira aku di masjid ngagoler nya beunnya tuh. Ibu teh geus canggul da cek boe lagi kengeng ngagoler ibu teh ka dieu. Ngagoler nate kitu ngajelepeng ningali batur keur salat nangtung ningali heg silih kieu pantri. Kacau lagi. Coba gimana tuh ya. Ibu kumaha tuh ya udah duduk saja duduk. Sudah sampai duduk saja nya. No sanes tonggal leader sing apa yen kengeng bari calik mun tos teu kiat. Ieu mah keur baru diuk teh jo direret ku manehna jo ditoel ku suku. Naon jeung dia? Kutukuna disepak, naon jeung diuk di. Ai ceuk nu hiji teh, "Heh, ibu teh keng nyarios pan urang teh keur salat." Tuh. Ai ceuk nu hiji deui teh, "Mending jiga abdi teh nyarios." Kacau. Cobanya seperti itu ya banyak. Ampun namanya. Tabunya. Jadi pintar itu harus, cerdas itu harus. Kalau dia punya ilmunya ya udah diamalkan beres. Sholat di masjid bakal beres, sholat di bumi bakal beres. Kalau tahu ilmu dan ilmunya diamalkan. Jangan ulah ibu teh sholat taraweh tapi ganjaran teu kabagean lebar. Padahal naon tadi ada kalimat yuhibbukumullahu kan. Allah teh bakal ngabalas kanyaahna ka urang sadaya di pengkerna aya wa yaghfir lakum dunubakum. Allah teh bakal ngahampura dosa-dosa aranjeun. Tah kedah kahartos ngahampurana kita kedah kumaha ada trik-trik tersendiri nyabonya seperti itu. Sok orang lanjutkeun heula nu tadi Allah mika cintana teh ka hiji jalma-jalma ngalaksanakeun kewajiban baik itu salat fardu nu tadi atau ayeuna urang nuju saum Ramadan eta wajib hukumna wajib deui ada zakat kada zakat fitrah ieu bilih lali zakat fitrah murah meriah ibu-ibu sadana cuman 3 liter setengah mun dilempengkeun atau 2 kilo setengah mun dilempengkeun teh begitu murah ya Allah cek Allah tah keluarkan itu zakat fitrah tutahhiruhum biha. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah itu jiwa kamu akan bersih, akan suci. Ibu eta meresihan jiwa orang pirage ku harga sakitu. Oge bari nyintrek ka urang, cing sabaraha ta sataun urang tuang leueut sabarahaeun eta. Cing kaluarkeun ulah kade pas ngaluarkeun zakat fitrah pura-pura miskin, pura-pura tidak bisa. Abdi mah teu tiasa margi sarorompok teh aya 10 jalmi kali sekian murah ibu-ibu sakitu teh nya. Tah mangga jalmi anu tigen hoyong ngalaksanakeun eta ku Allah bakal dipasihan. Ingin memberi, zakat fitrah itu memberi, bukan menjadi mustahikna sok. Karena ibu-ibu teu kengeng pura-pura miskin, teu kengeng pura-pura fakir dina bab eta mah. Mun mampu wajib ngaluarkeunana. Tanu kedah deemot ari ibu-ibu di dieu mah pangintandanya tos jarang deui ibu-ibu hamil tos teu aya waktosna. Oh incu tos bararadag teu hamil. Tapi en mah nu hamil teh sa incu, nu hamil teh kada emutan ku eyangna bisi ibuna hilapeun. Neng teh sabaraha sasi ayeuna teh kakandungan teh hidap teh bager kitu. Atos 2 sasi cenane 2 sasinya bios 2 sasi sok sing sehatnya. Non masalahna ditaroskeun margi upami aya bayi di lebet kandungan yuswana tos 4 sasi kaluhur maka wajib di zakat fitrahan. Ya bonya seperti itu. Har kitu mohon, makanya taroskeun tos sabaraha sasi ya. Kenapa? Karena 4 sasi mah ditiupkeun ruh. Jadi sudah ada ruhnya, sudah hidup maka dikeluarkan zakatnya. Tadina zakat fitrah mah dipukul rata, bade pameget, bade istri, bade nini-nini, bade aki-aki, bade murang kali malah nu aya dina rahim sami we ukuranna teh sakitu. Ulah nawis ka Allah teh ya Allah da incu abdi mah da dina kandungan keneh saleter we nya ulah saruakeun we nya tah seperti itu eta teh naon ilmu nu sapertos kitu teh nya tah kewajiban sampai ke naon ibadah haji kewajiban teh nu tos mampu mah jadi wajib ibadah haji teh tah dilaksanakeun sadayana Allah teh meuni naon teh meuni kataji resep ku hambana nu ngalaksanakeun nu wajib dulu nya tos kitu ditamihan manehna teh semakin sering datang wa ma yazalu yataqarrabu ilayya abdi eta cenah si hamba teh ngadeuketan terus ngalaksanakeun wajib tadi sudah dekat kemudian terus wa ma yazalu itu tidak berhenti itu hambaku mendekati aku untuk mendekati lagi kenapa dengan apa mendekatinya bin nawafili dengan pasunatan tah ieu season yang kedua tadi mah ngadeuketan Allah teh kun wajib yang berikutna mah ku sunat
Makanya Rasulullah pintar, sunat itu lebih banyak daripada wajibnya. Leres dah bu, sok sholat sunat. Sholat sunat langkung seueur tina sholat wajib. Sholat wajib mamung 5 kali sadinten saung itu. Cuma 17 rakaat kalau dihitung-hitung itu. Coba yang sunatnya dihitung banyak sekali. Untuk sholat duha wae ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Nu kaanggo ku ibu nu mana? Nya sok we kitu teu sadar-sadar 2 we tiba. Tapi 2 itu hebat. Margi tadi naon pan mendekatkan diri kepadaku saur Allah teh dengan cara sunat. Sok cobian nu 2 tos hebat tingkatkeun janten 4 tingkatkeun deui sampai jelebet we 8 hebat pisan nya. Cobiannya salat duha 8 rakaat dina sasi Ramadan tegep pisan. Bade ibu? Bade ke mulih ti dieu aya keneh waktos insyaallah. Nah ibu-ibu seperti itu. Pas sunatan sholat eta ayeuna ibu saum. Saum oge sunatna seueur pisan. Aya saum sunat nu tingkat tinggi namanya saum Daud. Nah berarti sebat tingkat tinggi sok bayangkan atau 15 kali dina sasasi atau nyabunya 15 kali dina sasasi ibu-ibu saum Daud mah karena selang sadinten. Tuh makanya upami ibu tos saum Daud maka ibu tidak perlu membahas saum-saum yang lainnya juga. Sok aya nu narosan ke geuning ibu abdi teh hoyong saum Daud sareng Senin Kemis tiasa dihijikeun tong dihiji-hiji. Biar katingali sareng ai saum Daud teh tos level tinggi. Mun saum Daud nu eta teh lebih hebat daripada saum Senin Kemis. Tapi da abdi sok sono Senin Kemis namun sok digilir-gilir atuh ya. Sasi ayeuna saum Daud kalau ibu sudah kuat seperti itu mah hebat. Kayak dina sasi berikutnya saum Senin Kemis karena aya buka istimewaan masing-masing. Saum Senin Kemis misalnya. Senin sareng Kemis teh ibu-ibu penyetoran catatan-catatan umat muslim kaditu ka tangan Allah. Dikitu tadi dicanak dilaporkan. Sarta Allah ti luhur ngagopay sok saha anu rek menta dihampura hari ini. Aku maafkan semuanya. Kitu teh dinten Senin sareng Kemis teh. Ibu sing emot hari-hari tobat yang indah itu teh. Maka lamun ibu harita nuju saum maka pertobatannya semakin mantap karena dinten Senin ibu nuju saum. Pami bade nyanak nu eta mangga sok teh Senin Kemis heula dina sasasi eta mah. Ibu-ibu tapi waktu Allah ngagopay ti luhur sing sanu hayang dihampura dosana hari ini sok silahkan minta dihampura ku kaula bakal diijabah mung cenah illa syahnau angin jalma-jalma anu dinten Senin eta saum-saum salat-salat tapi boga musuh can wawuh keneh ta illa sahna angin anu keur papasihaan kene andiru hadaini tanu duaan muawaka diijabah doana. Kenapa? Karena pasea sok kedah pacantel heula. Jadi artinya kedah wawuh berarti bu gaduh musuh hiji ngahalangan ijabahna doa. Naudzubillahi min dzalik. Ibu tos teu gaduh musuhnya henteu? Henteu. Sabab nu ahli pasea mah kitu atuh pabaeud-baeud jeung tatangga geus saminggu teu patanya. Aya nu kitu? Aya. Baut-baut jeung caroge geus saminggu teu patanya. Tapi bingung si ibu teh da ari teu wawuh teh rek minta duit hese kumaha ieu teh tuh. Maka jo ngadeuketan yang ngawawuhan da perlu ku duitna. Bukan seperti itu, Bu. Aya oge minantu anu teu wawuh jeung mitoha. Aya tuh? Aya nu kitu teh. Ibu sadana, abdi mah cenah usada wios bangga we abdi mah naon. Teu wawuh jeung mitoha ge bangga. Abdi mah beda akidah, beda akidah. Akidah mah agama, berarti beda agama. Si horeng mah beda paham. Ari mitohana persis, minantuna sanes persis. Paseha we ngada ku eta mitoha jeung minantu teh. Ih, eta teh teu sae nya. Maka kita pakai kamus naon eta mah hablum minan nas. Tong ningali kana pahamna. Ieu mah hablum minan nasnya dulu. Karena Rasulullah juga seperti itu, baik kepada orang Nasrani ya Rasulullah, baik kepada orang Yahudi, apalagi dengan umat Islam seperti situnya. Tajantan mendekati Allah teh naon tadi? Nu wajib-wajib teras nu sunat-sunat. Nah, ibu di belakangna. Upami cenah kaula geus cinta ka umat kaula nu jiga tadi, tabu ieu Allah hapot-hapotannya ahna teh. Fakuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka kaula siap menjadi pendengarannya. Aduh eta Allah duka kitu. Jadi lamun urang geus dipika cinta ku Allah, Allah siap menjaga pendengarannya supaya tidak mendengar hal-hal nu pinarakaeun.
tuh ibu dugi ka kitu. Jadi orang kan mendengar tuh bu kadang mendengar teh saya kadang mendengar awon. Cing mun ibu digupayan ku tatangga ibu ka dieu. Urang ngobrol tuh kalersan ada kulub hui kulub sampo cek ibu teh lah kadalah loba dahareun ieu teh. Tapi aya syarat bu, naon syaratna? Urang ngomongkeun mitoha. Hah? Luas kan ibu dikitukeun teh. Aduh hapunten pisan abdi cenah abdi hapunten nya ke sanes waktos we. Padahal naon manehna sieun dosa ngomongkeun teh kan dosa. Maka dia berlalu meninggalkan majelis itu, maka dia sedang dijaga pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah tibalik aya nu keur hahareosan matak hareos teh mung kadangu kudu sanes imajo nyampeurkeun esed bari dengdek manehna teh naon rek ngintip naon eta teh nu keur dicarioskeun teh eta teh bakal dikucuran timah anu geus dicairkeun dina seuneu neraka eta teh dinten kiamat teh ku Allah dijewer dijorojoskeun ka dieu naon sababna baheula sok ngintip rahasia orang enggak boleh naudzubillahi min daliknya. Ibu-ibu kayak gitu mau dipiarang meser kurupuk ka ditu ka warung ku carogena kan aya carogen nu tipeuna teu tiasa tuang mun teh kurupuk gitu kan. Mah mang meser kurupuk mah siap. Geus comot deui na eta nu datang kurupuk teh can datang we comot. Tos satengahna ujang nah eta si mamah menelila ka warung teh cing pangnyusulkeun barang disusul teh keur dengdek we dina benteng batu tak keur naon keur ngadangukeun nu pasea astagfirullahaladzim ya bunya. Ai cek anakna teh mama itu bapak ngantosan hampir saeb tuangna naon kurupuk oh nya po ka ujang deui keur seru ujang ka dieu ujang dengdek jeung budakna saruana eta teh nya tanu kitu tidak boleh. Jadi Allah itu bakal ngajaga karena cintanya Allah kepada hamba itu maka pendengarannya dijaga. Satu pendengarannya. Nu kaduana wasam'ahul ladzi yas'a wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Terus Allah ge bakal ngajaga ieu ta paningana urang ge bakal dijaga. Lamun ningali kana pidorakan ku Allah disieukeun jangan berlalu ka ditu. Tingali manusia raraya we ka ditu. Ningali alam sekitar tapikeun ka berdecak kagum masyaallah ya alam meni endah kieu. Teras orang teh emut ka Allah Gusti Maha Suci. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Engkau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia ya Allah. Tah eta mah tingalian nu pi surgaeun. Mun ningali kana Al-Qur'an molotot menikah resep maca Al-Qur'an itu. Tapi ibu sadana lamun ningali kana pi dosaeun ibu manehna sieun eta teh nuju dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Palai ibu kitu. Palai berarti kedah orang menjadi orang yang dicintai oleh Allah ku cara tadi ngalakukeun kewajiban-kewajiban sareng pasunatan-pasunatannya. Terus kita ditamih nu katiluna wayadahu lati yabtisyu biha. Sareng ieu pandanganna ge bakal dijaga ku Allah teh. Teu ngalakukeun hal-hal nu awan. Ieu pandangan nu ieu teh Bu, itu teh bisa menghina orang dengan begini. Menghina orang itu. Atau begini set dikahandapkeun menghina orang eta teh. Ya. Terus tutunjuk maneh sia maneh tuh dosa eta oge. Coba ini teh lembutkan tangan-tangan itu memberi begitu tah jaminu saya mah nolong orang ibu-ibu sadana. Ibu tetes mentas ka ditu ningali ibu-ibu bade muntas teu cios deui mane ibu muntas deui belaan dipentaskeun itu tangan-tangan lembut yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tata di seputar orang teh aya teh anu bakal ditolong ku tangan orang teh. Lain dianggap pidosaeun ieu teh nampiling batur, nyepret batur, ibu mah henteu nyepret mah ngan eta mah ka tukang ojek. Cenah kitu. Meni diplekeun ibu-ibu sadar tos dibonceng ku tukang ojek, plek meni nyangeyeng ka dihe. Naon eta teh? Pidosaeun nu kieu teh nyabonya. Makanya Rasul itu kan inilah usafihun nisaa. Kaulama tara bersentuhan tangan dengan perempuan-perempuan itu tuh. Ibu-ibu sapertos kitu. Ieu pandangan jadikeun piganyaranna. Ibu-ibu dina angkot sok aya geuning jalminya. Jalmi dina angkot meni alim menggeser aya nu kitu. Ibu punten abdi, ibu punten tiasa kapal hidup tuh. Kaditu we abdi mah darek turun sakedeung deui jeung jeding jeung goleng atut manen. Ye meni kitu ceuk urang enggak tahu ya bahwa dia itu berbuat pahala teh bisa dengan seperti itu. Tah ibu kadeng engke mun aya nu bade lebet jaba rebo jaminu lebet teh. Apan sesah bade ka ditu ibu bergeser dan engke ge turun atuh sadayana oge nya bonya kitu. Tah ningali aya ibu muda nyanak budak satilu-tilu nu hiji digandong nu dua ditungtun teu acan gemolan barintit socana teh jigan teh keur pasea entog mulang jigan teh manehna teh.
Cukurang aduh dedeh teuing ikut merasakan karunya teuing si ibu. Ibu teh teu wawuh teu sing saha sih si ibu muda tadi teh disamat budakna teh ibu. Budakna ge menikah pikawatireun di lahun di urang tapi kareup tibra ibu sedang berbuat pahala itu. Kakinya menjadi pahala, tangannya menjadi pahala. Ibu-ibu budak teh nireup tibra duikeun kalungsurna deui. Komo ibu nu hebat pisan mah dikeupelan ongkos ku urang teh hebat itu teh nya. Tah ibu-ibu ai budak teh aya anu disamat teh merod da sieun diculik meureun budak teh nya. Sieun diculik budak teh kalau karek nangis tong dipaksa ku ibu canak we ge molanana dapat tadi tekan pinuh ge molanana tapi tong dibawa balik eta ge molanana biru sadana teh siga kitu. Ini tangan-tangan yang lembutnya. Makanya Rasul itu bu tepang sareng murang kali yatim diusap masakan teh usapannya menjadi pahalanya. Tah eta teh naha kok bisa manusia melakukan itu? Da ku Allah dijaga karena orang itu orang nu dipikat cinta ku Allah maka tangannya pun pisurgaeun we sadayana. Dan terakhir teh ibu-ibu warijlahu jeung kakina sampeanana allati yamshi biha anu manehna sok lempang ka mana we pan urang ibu teh lempang teh berkah ditu berkah dia ibu sadana tapi jangan salah aya lengkah anu diiringi ku malaikat ada lengkah anu diiringi ku setan pasti akan selalu dua nu kitu mah urang milihna ka mana nya pasti milihna ka tempat anu bakal ngahadirkeun pahala-pahala seperti itu. Ibu-ibu maka orang sadana angkat ke pengawasan di etang pan langkahna. Orang meteng etang sabara lengkah tapi malaikat mah apaleun. Allah apalagi. Makanya disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Singsa anu nyorang hiji jalan teh naik mudun siga tadi. Ibu jalan tadi kapalih ditu. Sim kuring mah kanu nanjak. Nu nanjak sareng kanu mudun tapi jadi indah. Cing ai keur nu nyeri tuur mending nanjak mending mudun. Sarwana duanana gitu teu enak keur nyeri tueur mah nya aduh naik ripu lungsur ripu tapi jangan salah ganjaranana ageng pisan karena Allah berpikirnya sur Allah teh ieu hamba kaula keur nyeri tueur ge dipaksakeun diagengan ibu-ibu jadi ganjaran itu semakin ripu ngalaksanakeun semakin banyak pahalana sebenarnya itu ya banyak tah eta lengkah jadi sampean ge sami ibu-ibu anu bade ka majlis talim jeung nu bade jinah astagfirullahaladzim aya orang nu bade jinah ada suami orang dengan istri orang atau di awal mula teleponan video callan itu di belakang suaminya di belakang istrinya berdayu-dayu nyarios nate pas nehji waktos janji di pengkolan aya pengkolan di palih dia palih mana pengkolan ya. Maka datanglah mereka itu yang laki-laki dari arah sini, perempuan dari arah sini, bertemulah di pengkolan tadi maka lengkah pinarakaeun. Naudzubillahi min dalik ibu-ibu. Makanya Allah bakal ngajaga terus kana lengkah orang. Tah mun tas dipikat cinta mah kitu. Poin anu terakhir nama nyebut cara Allah mencintai kita itu naon lamun manehna minta faida sa'alani fa'ataituhu lamun manehna minta ka kaula ku kaula bakal dibere. Tuh ibu-ibu, ari menta teh kan ibu-ibu sadana ibadah orang dina Islam ibu sok pun tapenta ka Allah. Sok kenging eta teh. Sanes kenging sae. Semakin lama orang meminta semakin indah ibu-ibu. Jaminan ti Allah teh. Mung cara ngijabah Allah bakal aya nu diengalkeun diijabahna. Ada yang ditangguhkan malah aya nu teh diijabah selama di dunia ditamplokeun di akhirat nanti di surganya Allah. Aya nu jiga kitu. Nyantan mun ibu ngadua teh can diijabah tong suudon ka Allah. Komo amak-amakan mah. Allah bari kitu teh Allah. Ari Allah salah teu? Allah, nah eta ka Allah teh begitu tidak sopan banget. Pancor Gusti teh cenah lamun hoyong sok uduni asa jiblakung aduh teh geus lami ngadua ka Gusti teh dijabah we kunaon sih taulah kitu eta teh judulna teh bahasa Inggrisna teh belegug bahasa Inggrisna teh eta teh nya surah Allah baca dong surah Rasul teh baca hadisnya ternyata ada komantung Allah bade dijabah ayeuna teh langkung Allah punya cara tersendiri namung ibu ulah ngarasa lapur mun doa teu diijabah ulah ngarasa lapur karena pas ibu ngadoa plek nyuhunkeun kotret diijabah ku Allah ditulis catatana yanten nembe nyuhunkeun teh tos dicatat siga orang salat dicatatkeun ibu ngadoa dicatatkeun mung sur Allah antos naonna
ijabahna iraha we kumaha Allah kersana kitu kartos janten tidak ada putus asa ngadua terus-terusan belum diijabah ngadua terus-terusan semakin banyak ngadua nanti diburusutkeun di akhirat anu kitu buta mencek basa urang mah anjeun baheula ngadoanya di dunya tapi jarang diijabahnya ku kaula tah ieu nu baheula teh disimpan ku kaula teh ya diburusutkeun burusut teh bu diijabah di mana di surganya Allah luar biasanya banyak siga kitu tanu terakhirna sing saha anu naon nyalindung ka Allah meminta perlindungan kepadaku nah faida aadani sing saha anu menta panyalindungan ka kaula fau'idannahu pasti aku akan memberi perlindungan itu kumaha hari nyalindung ka Allah teh basana nu kumaha cobi nu kumaha nu aya a'udzu nu aya na'udzu ta eta perlindungan itu ya mun ibu bade ngaos Quran wajib kan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu teh aku berlindung jadi nyohonkeun panyalindungan ti Allah amin teh digebrus kana jurang picilakeun kalebet digoda ku setan anu dikutuk tah a'udzu ibu bade salam geuningan tos innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal tabu nu aya a'udzu eta teh nujunyunkeun perlindungan maka heg ibu ngadua ka Allah kitu sur Allah fa'u'idannahu pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya tah kitu bukti kacinta Allah teh kitu berarti bibu sadana Allah mika cinta heg dipika cinta ku Allah tapi aranjeun heula anu kudu mika cinta ka kaula dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan pasunatan-pasunatan. Terakhirna yuhibbukumullah. Tah banyak tadi yuhibbukumullah kadituna aya wa yaghfir lakum dunubakum. Saja biti eta Allah masihan ganjaran oge masihan pangampura. Peryogi ibu dihapunten ku Allah. Peryogi pisan. Aya keneh dosa ayeuna? Allah seueur geuningan. Aya kene dosa ena seueur-seueur mun emut-emut mah. Urang teh ngulik ilmu tapi dosa aya we bebasana sekalipun tidak sebesar dosa mereka ahli zina, ahli riba bukan kita mah. Tapi dosa-dosa nu siga tadi ngomongkeun batur, celetak-celetuk ngeunah ehe teu ngeunah. Tah aya nu kitu nya. Teras ibu-ibu teh sok sagala dicaritakeun gara. Sagala dicaritakeun teu penting dicaritakeun tah nu karitu bu dosa-dosa eta teh. Makanya dina bab saum oge diingatkan oleh Rasulullah. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Sing saha anu saum masih saum tapi tara saum tina kagorengan, dosa-dosa terus berlanjut, maka Allah tidak akan memberi apa-apa kepada orang yang seperti itu, tinggal lapar we jeung halabhabna. Duh lebar pisan atuh. Urang lapar halabhab tapi ganjaran tadi pasikeun apa kesalahannya? Eta sok ngadama dosa-dosa. Badeliren ya berarti osok. Badeliren berarti osok. Iya nya mangga Bu untuk yang terakhir ayat 3 kokojo dina bulan Ramadan nu tiasa menggerus dosa-dosa kita 3 kokojo ya. Apa itu teh? Hadisnya kitu-kitu kene ibu-ibu tapi sama muatannya itu. Sok dangukeun nu kahiji man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi nya. Sing saha anu saum saum nate nasasih Ramadan itu saum sekarang kita itu ya. Tapi saum nate bu kedah satu imanan karena kita iman saja kepada Allah. Abdi mah saum teh atuh sakampung sararaum abdi era henteu aja abdi teh kapaksa. Tidak seperti itu. Tapi karena iman kepada Allah. Da Allah memerintah saum tadi ayatnya sudah dibacakan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ibu-ibu sing saha anu saum tadi teh karena iman dan mengharap ridho Allah. Ibu jangan mengharap siapa-siapa. Da abdi meres saum teh engke teh sok kenging pamitrahan seueur ulah. Aduh anak salapan di antosana anak teh cang mitrahan wae. Nyai ti nyai sarungna, ti nyai naon cenah tarumpahna, ti ujang naonna naon sagala dipentakan anak aduh enggak boleh begitu indung mah. Atos teu kenging gitu. Ibu-ibu memberi atau tidak anak itu ibu-ibu doakeun urang meningali anak bisa tuang leueut kitu alhamdulillah. Jangan menjadi indung punta penta kanu jadi anakna jangan tidak baik gitu ya. Ibu-ibu sadana naha ibu semangat ari saum Ramadan teh da tadi ngaharap ridho Allah begitu banyak kan pahalanya teh. Ibu-ibu di antawisna mun ibu tegap ibadahna nasasih Ramadan maka kehebatan ibu itu mampu menutup pintu-pintu neraka.
mampu membuka pintu-pintu surga. Dan setan itu dibelenggu, teu bisa ojah, teu bisa bergerak karena dibelenggu ku keimanan ibu. Jadi mun aya hadis nu eta teh ibu-ibu eta teh ka ibu anu taat, ka ibu ka bapa nu balalager. Janten jalmi anu ibadah saumna hebat teh eta teh nuju naon, nuju membelenggu setan-setan, nuju membuka pintu surga, nuju menutup pintu neraka. Dina dinten anu kadua Bu Ela tepang jeung pamegat nuju ngelepuh seudud dinten kadua. Ibu-ibu di mana? Di caket terminal. Di mana tata enjing-enjing teh tos ngaos tah jalan kaki weh bari olahraga. Aya bapak-bapak nuju ngelepus we teu aya gambaran era sugan kumaha. Padahal kan wajib teteh saum teh. Maka eta jami nu teu aya alesan teu boga ka era jiga kitu manehna mah tibalik keur muka panto neraka, keur nutup panto surga, keur ngabebaskeun setan-setan menggoda ka dirina. Naudzubillahi min dzalik. Maka pada bulan Ramadan jauh ke arah lebih sana aya nu jinah teu eureun dina bulan Ramadan oge. Nu mabok teu eureun keneh padahal dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah dosa yang besar. Jadi hadis eta teh bukan untuk semua orang. Untuk orang-orang yang hebat, nu imanna tangguh. Maka dengan keimanannya itu setan sieun ibu-ibu. Naon? Seperti dibelenggu, tidak bisa menggoda. Karena keimanannya hebat. Iman yang hebat itu pun membuka pintu surganya, menutup pintu neraka. Itu yang dimaksudnya. Tahbu saum nu kahiji tadi, imanan wahtisaban. Di pengkerna teh aya gufiro lahu mata qaddama min danbi. Maka singsaha nu saumna siga kitu tipena, maka eta dosa-dosa nu tos kalangkung teh dihapunten. Berarti paling tidak 11 bulan yang lalu sakumaheun eta dosa ibu. 11 tahun yang lalu kenapa Bu Ela 11 tahun? Mun satahun dicanak bulan Ramadan. Kan waktu bulan Ramadan ge urang melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan dosa-dosanya tergerus tapi mengisi 11 bulan kemudian buah-buah dosa itu mampir lagi ke diri kita. Betul Ibu? Maka yang itu harus digerus lagi sekarang di bulan Ramadan ini. Tah, satu dengan saum tadi. Sok seepkeun dosa-dosa teh ku saum anu imanan wah tisaban. Gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Satu itu. Yang kedua, man qoma. Yang koma itu qoma yaqumu qiyaman berdiri. No dimaksud berdiri dina bulan Ramadan teh nyata taraweh nu tadi teh. Tarawehnya. Ibu enak semangat kan tarawehna? Pan dina dinten kahiji mah semangat pisan. Jam 4 sonten geus ngampar sajadah di masjid. Dipegat kuno sanes. Bade ka mana Ibu? Iya bade pan kata taraweh. Ibu dan nama jam 4 bisi seepeun. Sugan teh eta teh unggal dinten kitu teh. Si horeng taraweh, 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 taraweh. Anu kitu ya. Oh inilah iman ya zidu wayan kusu iman itu kadang bertambah dan berkurang. Tapi kalaupun ibu tidak taraweh ke masjid di rumah jalan terus jangan aya nu kosong itu taraweh jangan aduh jangan aya nu kosong taraweh sayang banget ya. Apalagi 10 malam 10 hari terakhir itu sahur Rasulullah hirupkan atas 10 malam terakhir. Kalau disebut 10 malam bukan hanya malamnya Bu makanya ada itikaf. Itikaf itu siang dan malamnya. Makanya para sahabat mah Rasul liren usahana teh dina sasih eta mah fokus untuk total ibadahnya. Tadi orang mah enak aya sih anu naon anu itikaf tapi malam mungkul hari siang didamel berarti tidak sempurna seperti para sahabat ya. Ibu-ibu tidak perlu abring-abring itikaf kau mau gaduh keneh murang kalih alit tidak bolehnya. Budak diantepnya di bumi 7 budak teh. Maneh nama itikaf kitu milu ka batur budakna kumaha eta takdirnanya. Makanya di zaman Rasul juga nanti ibu-ibu masak dulu aja di rumah sok kirimkeun tuangeunana ka carogena nuju itikaf ya. Jadi kita mah bukan istilah itikaf tapi ibadah bisa kok di rumah masing-masing. Tak kitab nu ngajeng-jeng baca. Aya kitab di bumi ibu? Aya kitab naon? Paririmon hutang di catatan teh kade. Tong dibaca hutang kami tohak. Katanya. Mangga Bu tadi taraweh. Taraweh sami syaratna imanan wahtisaban tadi. Nya ieu kokojo nu kadua ieu. Jadi tarawehna dibikin tadi tos diterangkeun tarawehnya yang bagus itu seperti apa. Ibu-ibu maka tarawehna jalmi-jalmi anu imanan wahtisaban sama eta ge menjadi kokojo nu kadua imanan wahtisaban teh gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Aduh angin segar lagi bagi kita. Sudah tadi saumnya menggerus dosa-dosa itu tambah lagi dengan naon tarawehna menggerus lagi dosa-dosa itu kokojo nu katilu man qoma lailatal qadri yang ini mah ya. Jadi tos qoma teh lailatal qadri. Ulama berpendapat qoma di situ bisa diartikan salat iya.
Bisa diaturkan ibadah iya. Karena pada malam-malam ketika kita menunggu Lailatul Qadar kan bukan hanya sholat kita itu. Malah kalau malam-malam ada ibu-ibu yang kehabisan akal. Gimana sih sholat itu, sholat apa lagi ya? Makanya simkuring masuk disiasati ya. Sejak sekarang juga ibu-ibu kadang itu si sholatnya dikawengikeun. Rawasna gitu simkuring mah. Kenapa gitu? Karena ibu-ibu duka panjenengannya capek pisan ti siang-siangna tah janten kalau sudah isya di hari-hari biasa juga ripuh ibu-ibu. Jadi kalau taraweh langsung tidak ada jeda atas kacau taraweh simkuring. Makanya simkuring mah sok monok heula, sok sare heula atau tulis heula apa-apa. Sudah begitu sekarang jam 10 sekitar jam 11 kajaman ibu-ibu sadana ngosok waos tamas kemudian apa tadi wudu maka sholat jadi segar. Siasati saja dengan baik. Pami ibu-ibu mah tahan hebat langsung taraweh mah enggak. Tapi lamun tarawehna jadi nundutan mending mencari waktu yang leluasa untuk taraweh nah gitu nya tah aya nu naroskeun cenah Bu ari abdi salat naon deui nya iya simkuring mun hoyong salat wengi-wengi apalagi di 10 malam terakhir udah dikawengikeun salat tarawehnya. Nah, tidak sholat naon maca Quran, maca hadis dan seterusnya itu tadi disebut nate qoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang beribadah pada malam-malam itu mencari Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dicari-cari? Sebab zaman nu kabagian Lailatul Qadar itu mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuh ibu. Jadi jalmi anu kabagian Lailatul Qadar sudah ibu sadar bisa merengkuh kebahagiaan dunia akhirat eta teh. Makanya orang fokus amin ya rabbal alamin. Cuman Aisyah pernah bertanya, Rasul, andai saja malam itu aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa sih yang harus saya sampaikan? Maka muncul doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamu katakan saja Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuun sesungguhnya engkau itu maha pengampun. Tuhibbul apa? Senang mengampuni. Fa'fu anni, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Tah, bu eta doana teh karena kita bukan Aisyah, karena kita bukan istri Rasul. Kita manusia biasa. Jadi entah malam ini kita kebagian atau tidak, yang jelas 10 malam itu tong hilap ngadoa Lailatul Qadar lo tadi. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau wengi, sok kurilingkeun we. Bu seolah-olah urang ya Allah maaf pagi Allah beri untuk saya Lailatul Qadar. Tak kitu bunyi. Nah untuk yang terakhir tadi sami ibu ditungtung nate. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah mapag apa tadi teh Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sama kan matan hadisnya sama seperti itu. Jadikan itu kokojo kanggo ibu. Jangan salah, 1 saumnya, 2 tarawehnya, 3 mapag Lailatul Qadarnya. Maka poin-poin tersebutlah nyambung sareng wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa-dosa kita insya Allah akan terampunkan. Di akhir dari ayat itu, innallaha ghafurur rahim. Kok bisa Allah nyaah jika kitu? Margi Allah mah ghafurun tara dendam, maha pengampun. Rahim margi Allah mah maha asih. Ya, jantan orang sadana mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang di bulan Ramadan itu ibu-ibu mucekil hasil orang sadaya sehingga kita terbebas dari dosa-dosa itu. Amin ya robbal alamin. Reng saya dugi kadinya. Capek henteu? Menit aya nu nyuguhan cai tadi teh ya Allah. Iya ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan serta-merta merubah diri kita untuk lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah
Astaghfirullaha li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.